A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma natawassalu ilaika bihabibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomatil awliya'i wasyuhada'i wassolihin wa bi ma'unatil ulama'il amilin wa bi barakati hadihil jamaah wa bi barakati mu'alifil kitab nasoihul ibad Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Muhammad Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Allahumma ya Allah summa ila arwahi liman hakun alaina lihadiri. Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sholihin. Allahumma hasil maqasidana wa matalibana min umuri dunya wa sabilatil khair wala siyaman min umuril akhirah. Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sholihin wala taj'alna min jumlati ibadika talihin. Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sa'adati wal falahi wa khtimna bihusnil khatimah wa atina bitariqil hidayati wal istiqomah wa atina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan dat anu ngumpulkeun kana sadaya sifat bangsa kapangeranan nyata Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani nu maparina nikmat ageng itu Allah ku ageng-agengna nikmat di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ku alit-alitna nikmat di akhirat unggul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetap tertentu itu hamdu kagungan Allah. Alladzi Allah silahna ladi ja'ala nu ngajadikeun Allah al ilma kana ilmu arpa asifati kana pangluhur-luhurna sifat al kamaliyati anu bangsa kasampurnaan. Jadi jelas Allah ngajantenkeun kana ilmu teh nyaeta sifat anu bangsa kasampurnaan heg pangluhur-luhurna sabab sagala rupa ge didasarina ku ilmu gitu. Bisa mencapai puncak tertinggi teh nyaeta ku ilmu. Wa asyhadu sareng nyaksian kuring an kana sanyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha teu aya deui pangeran nu hak diibadahan eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu barina nyalira itu Allah la syarika nu teu aya ngarejengan eta maujud lahu ka itu Allah. Alladzi Allah khoso anu nangtukeun itu ladi man kajalma syaa anu ngersakeun itu ladi ka itu man min ibadihi ti pirang-pirang hambana itu Allah itu ladi bil ma'asari ku pirang-pirang padamelan al hukmiyati anu bangsa hikmah al hukmiyati. Wa asyhadu sareng nyaksian kuring annana Muhammad dan kana sanyana Muhammad eta abduhu hambana Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah. Alladzi anu khoso anu nangtukeun huka itu ladi sa'allahu Gusti Allah taala bijami kamalatil ubudiyati kana sakabeh kasampurnaanna pengabdian. Wasola sareng muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah ala sayidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi nabi malaa anu minuhan sa Allah Gusti Allah taala qalbahu kana hatena itu nabi. Min jalalihi tina sifat kaagunganana itu nabi al-a'la anu maluhur jalla anu maha agung itu Allah wala sareng maluhur itu nabi katanya. Min jalalihi tina kaagungan itu Allah. Wa ayana sareng nangtukeun huka itu nabi itu Allah huka itu nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihi tina kaalusana itu nabi al-asna anu maha sae pasoro maka jadi itu Nabi SAW eta masruron jadi pangbubunga masruron anu dibubunga mansuron tur anu ditulungan. Ieu ku kamulyaanna Kangjeng Nabi ku Allah dijadikeun sehingga Kanjeng Nabi teh masruron wa mansuron gitu. Wa ali sareng ka keluarga Nabi wa sahbihi sareng ka sahabat pirang-pirang sahabat Nabi wasalikina
sareng ka pirang-pirang jalma anu mapai nu ngambah ala nahjihi kana jalan na itu nabi panalu maka marareunang ta eta nu kabeh teh salikin khairon kana kalusan wapiron anu sampurna. Tah keur pikeun jalma urang ayeuna nu ngarepkeun kana perjalanan Kangjeng Nabi napak tilas kana perjalanan Kangjeng Nabi mudah-mudahan diduakeun Allah maparinan kasayan anu sampurna ka urang sadayana. Amin ya Allah. Amma ba'du anapun sapanosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka mandukir. Payakulu maka ngadawu sah al murtaji jalma nu ngarep-ngarep gupronal masawi kana panghampurana kana ngahampurana kasalahan Muhammadun Nawawi bin Umar Al-Jawi tegasna Muhammad bin Umar Al-Jawi Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi. Hadari ieu kitab eta syarhun hiji sarah wadoat tu anu nyimpen anu ngawadokeun kuring hukana ieu kitab alal kitabi kana kitab al mustamili anu ngawengku alal mawadi kana pirang-pirang nasihat lil alamati milik jalma nu loba ilmuna al hafidi anu ngaraksa asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri anu kamasyhur bi Ibni Hajar Al-Asqalani nu dimasyhur ieu teh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i teh nyaeta disebatna Ibnu Hajar Al-Asqalani sumal Misri anu bangsa Mesir tagomada moga nyurambahan huka itu Syekh Ibnu Hajar sallallahu taala bi rahmatihi ku rahmatna Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa samayatuhu sareng ngaranan kuring hukana ieu sarah nasoihal ibadi kana nasoihul ibad pibayani alpadi munbihatin tina mertelakeun pirang-pirang lapad anu ngelingan alal istidadi kana persiapan nyawis-nyawiskeun yaumil mi'ad pikeun poean pangbalikan. Jadi ya kitab teh ieu teh hitung-hitung urang teh persiapan supaya urang nyawis-nyawis diri urang teh da sabab bakal balik ka Allah. Jadi ku persiapanna ieu. Was'alu sareng nyuhunkeun kuring Allah ka Gusti Allah Al-Karim anu Maha Bageuran ayan paakana yen tama parinan manfaat itu Allah bihi ku sabab ieu sarah al muslimina ka jalma-jalma nu Islam. Amin mudah-mudahan ya urang kamanfaatan ku ieu ngaosna ge. Wa yaj'ala sareng muga ngajadikeun Allah kana ieu kitab dakhiratan kana sisimpenan ila yaumiddin isukan nepi ka poe kiamah. Amin. Nu ngajina ge sami bakal jadi cengcelengan keur urang bekal isukan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Watu sanu sareng disunatkeun indab tidai dina nalika ngamimitian indab tidai kulli umurin dina nalika ngamimitian tiap-tiap perkara goero muhaqqiratin anu lain hina anu henteu hina pain taroka maka lamun ninggalkeun si jalma hakana ieu basmalah pi awaliha dina mimitina ieu basmalah ata maka ngadatangkeun itu si jalma bihakana ieu basmalah pi asnaiha dina tengah-tengahna ieu basmalah ieu kulu umurin biqaulihi ku dawuhana si jalma bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi aya rusoh ku jalaran ayeuna bismillah teh luar biasa mulyana jeung padolna maka dina nalika pohona urang mimiti teu maca bismillah dina setiap migawe hiji kaalusan maka meunang di tengah-tengah urang di dinya maca bismillah ngan kalimana jadi beda bismillahi fi awalihi wa akhirihi gitu jadina. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetap tertentu itu hamdu kagungan Allah fi kulli hinin dina saban-saban zaman aya zamanin tegasna zaman kola anu saeutik itu zaman au kasuro atau nu loba wa auqatin sareng pirang-pirang waktu wahya sareng itu auqat eta azminatun pirang-pirang zaman mahdudatun anu dibatasan wahya ari itu auqat eta min atfi khosin
tina ngatapkeun khos al amin kana am. Ari pikulihinin mah ieu mah meureun secara umum zaman-zaman we zaman kumaha bae ari auqot mah nyaeta zaman tapi zaman aya batas waktuna eta auqot. Zamanna ayeuna sapoe ya berarti ngan 12 jam. Sapoe sapeuting berarti 24 jam eta waktuna. Jadi aya batasna. Washolatu sareng ari rahmat Allah nu dibarengan sareng ngagungkeun aya apu tegasna kawelasan minallahi ti Gusti Allah wa min gorihi sareng tina salian ti itu Allah eta ala rasulihi muga tetep ka rasulna Allah ila kafatil khalqi ka sakabehna makhluk asrofil khalqi anu jadi pangmulia-muliana makhluk wahya sareng tu asrofil khalqi eta kulluma saban-saban perkara awjada nu ngajadikeun hukana itu umma sa'allahu ta'ala Gusti Allah ala takdiri kana kepastian jabat anu ngawajibkeun huka itu takdir naon al hikmatu hikmah. Nah nya eta jadi Kangjeng Nabi anu pangmulia-muliana makhluk nu disebut khalqu teh nyaeta setiap perkara nu dijadikeun ku Allah kana kepastianna anu mana wajib ka eta teh hukum-hukum sareng hikmah-hikmah wajib ka manusia teu pastina hukum. Wal bariyati sareng makhluk ay al makhlukot tegasna makhluk mutlakon barina mutlak. Awilati atawa anu fil ardi anu tetep itu lati di bumi paya maka ari itu bariat eta min atfil murodipi tina ngatapkeun lapad murodip au min atfil khosi atawa tina atap khos alal ami kana am. Itunya ieu teh antara khalqu jeung bariat kan tarodub eta teh. Pasaiduna maka Gusti urang sadayana Muhammadun tegasna Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta afdalu khalqillahi pangutama-utamana makhluk Allah kullihim tegasna sakabehna itu khalqu. Hadirihi ari ieu ay al mustahdirati tegasna anu hadir pidih ni dina hate eta munbihatun anu mepelingan alal istidadi kana nyawis-nyawis liyaumil mi'ad pikeun poean balik ay ala ta'ahubi atawa nyieun cawis-cawis li ajli waktu rujui keur pikeun waktu kembalina urang ilallahi taala Gusti Allah taala. Fa inna minha maka sanyana eta tetep dina sawarehna ieu munbihat ilmun bihat mari perkara yakunu nu kabuktosan itu mah eta musannan dua-dua ay zaujaini tegasna mah dua-dua sajodo zaujaini sajodo wa minha eta tetep tina sawarehna itu munbihat mari perkara yakunu kabuktosan itu mah eta sulasian nu bangsa 3 ila tamamil asyarati nepi ka sampurna 10. Wa jumlatul maqalati ari sajumlahna maqalah di dieu eta mi'atani aya 200 wa arba'a asyarata sareng 14 jadi 214. Al akhbaru ari pirang-pirang hadis eta homsatun 5 wa arbauna sareng 40 jadi 45 hadis wal baqi sareng ari sesana eta asarun pirang-pirang kawal sahabat gitu. Wana sareng ari kuring al ana ayeuna eta urang ngarepkeun kuring at-tabaruk kana tabaruk bi ityani hadisaini ku ngadatangkeun hadis 2 syarifaini anu mulia duanana jalilaina tur anu agung duanana. Insyaallah ya dilajeng deui mudah-mudahan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.